Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana? Mugia urang sadaya dipaparin kasehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cik, saha wae anu tos siap ngaregepkeun pangajaran dinten ayeuna? Absen di kolom komentarnya. Barudak takenging hilap sate acan urang diajar, urang kedah ngadua sasarengan. Ngadua di kawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Barudak dinten ayeuna urang bakal diajar basa Sunda. Urang bakal ngalajengkeun pangajaran tilu mikawanoh usum-usuman. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta hiji, ngalarapkeun kalimah parentah kalayan bener. 2. Ngalarapkeun kalimah pangajak kalayan bener. 3. Nyusun kalimah sing jadi paragraf dumasar kana gambar nu disadiakeun. Barudak ayeuna Bu Indi bade macakeun paguneman anu judulna Kaimah Babaturan. Waktu Ujang keur leumpang, saat Ujang sedang berjalan, di jalan pasarangrog jeung Riko. Di jalan berpapasan dengan Riko. Tuluy Riko ngomong ke Ujang. Lalu Riko berbicara kepada Ujang. Hei, Jang, rek indit ka mana? Mending nyorongan wae atuh. Mending urang ka imah ubay yuk. Hei, Jang, mau berangkat kemana? Kok sendirian aja sih? Mending kita ke rumah Ubay yuk. Jawab Ujang. Riko, ieu rek nganterkeun buku ka imahna Dedi. Riko, ini mau mengantarkan buku ke rumahnya Dedi. Buku naon kitu? Memangnya buku apa? Pangrumat basa Sunda jeung kamus basa Sunda. Oh, nya ari kitu mah. Lain sugan teh tadi mah rek indit ka mana? Oh, gitu. Kirain kamu mau berangkat kemana? Hayu, urang bareng sakalian. Ayo, kita pergi bersama. Nya, hayu atuh. Baik, ayo. Tekung silila torojol Pak Haji Mansur, guru ngaji Riko, jeung Ujang ngaliwat ka lebah dinya. Tidak lama kemudian, datang Pak Haji Mansur, guru ngajinya Riko, dan Ujang bertemu dengan mereka.
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ujang jeung Riko rek kamarana meuni siga nu rusuh kitu. Ujang dan Riko mau pada kemana? Kok buru-buru seperti itu? Bade ka bumi rerencangan Pak Haji. Mau ke rumah teman Pak Haji? Oh, kade di jalan. Oh, hati-hati di jalan ya. Mohon Pak Haji, mangga atuh. Baik Pak Haji, kita permisi. Sok atuh. Silahkan. Ujang jeung Riko tuluy arindit. Ujang dan Riko langsung berangkat. Ujang rek nganterkeun buku jeung kamus ka Imah Dedi. Ari Riko mah rek ulin ka Imah Ubay. Ujang mau mengantarkan buku dan kamus ke rumah Dedi, sedangkan Riko pergi main ke rumah Ubay. Ngalengkepan paguneman. Pek kuhidep lengkepan paguneman ieu make kalimah pangajak nu merenah. Kalimah pangajak dalam bahasa Indonesia adalah kalimat ajakan. Gunakeun bahasa Sunda nu lemes jeung sopan. Aa, teteh, di dieu aya gambar anu kahiji. Urang bakal latihan ngadamel kalimah pangajak anu merenah. Di dieu urang bakal ngalengkepan bagian anu kosongnya. Urang sebat wae ieu teh aya Agus sareng Aa. Di dieu tiasa katingali Aa teh ngajawab moal pami jajan mah. Nah barudak, kira-kira Agus teh naros naon nya? Anu mangrupakeun kalimah pangajak. Kubu ini dipasihan contoh. Saur Agus teh, Aa, urang jajan es krim yuk. Nah janten jawabanana moal pami jajan mah. Sapertos kitu nya barudak. Ayeuna tingali gambar anu kadua. Di dieu aya jawabanana hayu pami ka perpustakaan mah. Nah barudak, kira-kira ieu patarosanana atanapi kalimah pangajakna kumaha? Sok tiasa di komen ya di kolom komentar. Salajengna urang bakal diajar ngalengkepan paguneman. Nu kahiji aya Yuda sareng Irma. Irma teh aya ngajawab, iraha angkatna. Nah barudak, kira-kira Yuda teh naros naon? Anu jawabanana iraha angkatna. Nah tiasa oge ya saur Yuda teh. Irma, urang ameng yuk ka Bandung. Nah saur Irma, iraha angkatna. Tiasanya. Terus nu kadua, aya Arman sareng Devi. Saur Devi teh, teu tiasa upami enjing mah man. Kira-kira saur Arman teh kumaha? Anu jawabanana teu tiasa upami enjing mah man. Nah tiasanya saur Arman teh, Devi ke enjing ameng ka bumi abdi yuk. Tiasanya. Terus nu katilu, aya Riana sareng Anggun. Di dieu saur Anggun teh, hayu atuh. Kira-kira Riana teh naros naon nya? Anu jawabanana hayu atuh. Sok latihan nyaliranya.
salajengna nuliskeun kalimah parentah. Menuliskan kalimat perintah. Tetenan kalimah ieu barudak. Nu kahiji, cicikeun caina kana gelas. Artinya, tuangkan airnya dalam gelas. Nu kadua, contoh kalimah parentah nyaeta pareuman TV teh geus peuting. Artinya, matikan TV, sudah malam. Nah, barudak kalimah eta teh mangrupa contoh tina kalimah parentah. Ari kalimah parentah nyaeta kalimah nu gunana pikeun marentah atau wanita kabatur. Jadi maksudnya adalah kalimat perintah itu adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah, menyuruh ke orang lain. Sangkan ngalaksanakeun naon-naon anu dipikahayang ku urang. Nah, di dieu urang tingali sadayana. Urang kedah latihan ngadamel kalimah parentah. Nu kahiji aya kecapna gantungkeun. Cik, kira-kira kumaha nya kalimah parentahna? Bu Indi bade masihan contoh kalimah parentah ngagunakeun kecap gantungkeun. Gantungkeun eta baju ka popoean. Terus nu kadua, aya kecap seuseuh. So, Bu Indi pasihan contoh kalimah parentah ngagunakeun kecap seuseuh. Seuseuh baju teh sangkan bersih. Biasanya yang artinya cuci bajunya biar bersih. Eta mangrupakeun kalimah parentah. Teu kenging hilap. Upami urang bade ngadamel kalimah parentah, kalimat perintah kedah nganggo tanda seru. Teras salajengna aya kecap pikeun. Kumaha ngadamel kalimah parentah anu ngagunakeun kecap pikeun? Ibu Indi pasihan contoh. Pikeun sampah teh. Nah, sapertos kitu barudak. Ngadamel kalimah parentah ngagunakeun kecap-kecap anu disadiakeun. Salajengna ngagunakeun kalimah parentah. Barudak, ieu aya sababaraha kalimah anu nuduhkeun kalimah parentah. Pek, tengetan tuluy bacakeun sing bedas. Nu kahiji, hudang. Nu kadua, baca ku hidep. Nu katilu, geura indit atuh. Tutupkeun pantona. Pek, bacakeun ku hidep sakali deui. Nah, eta mangrupakeun sababaraha kalimah anu nuduhkeun kalimah parentah. Teras salajengna barudak. Di dieu urang kedah tiasa ngadamel kalimah parentah dumasar kana gambar. Hayu cuang tingali gambar kahiji. Kumaha nya urang ngadamel kalimah parentah tina gambar ieu? Leres. Kalimah parentahna hudang atuh. Atanapi Agus geura hudang. Salajengna gambar anu kadua. Cik ditingali. Kira-kira ti gambar ieu kalimah parentahna naon nya? Bersihan atuh kelas teh. Biasanya bersihan atuh kelas teh.
Nah, sapertos gitu contoh ngadamel kalimah parentah dumasar kana gambar anu disadiakeun. Barudak urang atos diajar ngeunaan kalimah parentah. Salajengna urang bade diajar ngagunakeun kalimah pangajak. Ayeuna ku hidep urang cobi ngabacakeun kalimah pangajak kalawan bedas. Nu kahiji. Urang kapangaosan yuk. Ingetnya kalimah pangajak oge kedah nganggo tanda seru. Kalimah pangajak mangrupakeun kalimat ajakan. Nu kadua urang bacakeun sasarengan. Jang, rek milu ka imah Pak Haji Junet. Katilu, bareng yuk indit ka sakolana. Kaopat, milu we lah ka imah kuring. Jalan ka dieu weh yuk. Tah eta barudak mangrupakeun contoh kalimah pangajak atau kalimat ajakan. Salajengna urang diajar nulis paragraf. Kumaha nulis paragraf teh? Urang bakal ngadamel karangan saparagraf dumasar kana gambar. Di dieu Bu Indi pasihan gambar hiji. Nah, upami Aa sareng Teteh ngadamelna tina gambar ieu ngan saukur Agus nuju meser bakso. Tah eta mah sanes paragraf. Eta mah kalimah. Sedengkeun ayeuna urang bakal diajar nulis paragraf. Ku Bu Indi pasihan contohnya ngadamel karangan saparagraf dumasar kana gambar di dieu. Dina poe Minggu Agus jeung babaturanana ameng ka alun-alun. Ai babaturanana mah keur marayen mengbal, ai Agus mah hoyong meser bakso. Agus mun meser bakso tara di sambelan sareng tara di emian. Agus mah mesena osok bakso na wae sareng kecap hungkul. Tah sapertos kitunya ngadamel karangan saparagraf dumasar kana gambar. Jadi kalimah nama kumaha Aa sareng Teteh wae. Nu penting ejahanana sareng tanda bacana kedah leres. Pangjembar basa Lemburu Kuring. Taman Cibodas. Taman Cibodas nyaeta salah sahiji tempat pariwisata nu aya di Kabupaten Cianjur, Desa Rarahan, Kacamatan Cimacan. Taman Cibodas katelah ku asrina jeung endahna. Di ieu taman oge aya rupa-rupa kekembangan nu dipiara. Di antarana anggrek, kaktus, malati, jeung eros. Malahan mah kembang sakura nu asalna ti Jepang oge aya. Nah barudak alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna atos rengse. Tekenging hilapnya urang tadi atos diajar ngeunaan kalimah parentah, kalimah pangajak, sareng latihan nulis karangan saparagraf dumasar kana gambar. Mung sakitu pangajaran dinten ayeuna urang ucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.